Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab tafsir Jalalain barina nyuhunkeun ditiasakeun sareng dibarokahkeun kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani, zat anu maparinan nikmat di dunia walatra kasadaya makhluk. Sifatna Allah Ar-Rahimi, zat anu maparinan nikmat di akhirat ka mumin wungkul. Suratul Fatihati ari surat Al-Fatihah makiyatun eta anu bangsa Mekah. Sab'u ayatin tur eta 7 pirang-pirang ayat bil basmalati sarta basmalah. Ingkanat upami kabuktosan itu basmalah minha eta tetep ti sebagian itu suratul Fatihah. Wasabi'atu bari ari ayat nu katujuh siratal ladzina eta ayat siratal ladzina ila akhiriha dugi ka akhirna itu ayat siratal ladzina. Wa ilam takun sareng upami teu kabuktosan itu basmalah minha eta tetep ti sebagian itu suratul Fatihah fasabi'atu mangka ari ayat nu katujuh ghairil maghdubi eta ayat ghairil maghdubi ila akhiriha dugi ka akhirna itu ghairil maghdubi. Wa yuqaddaru sareng dikira-kirakeun fi awaliha dina kawitana itu suratul Fatihah naon kulu lafad kulu kedah nyarioskeun aranjeun liakun karna yen supaya bukti naon ma perkara qabla iyyaka na'budu dina sateu acan iyyaka na'budu munasiban eta anu mantesan lahu kana maqab bikauniha ku kabuktosanana itu iyyaka na'budu min maqulil ibadi eta tetep ti sabti cariosan pirang-pirang hamba. Alhamdu ari sadayana jenis puji lillahi eta tetep kagungan Allah. Jumlatun ari alhamdulillah eta jumlah khobariyatun anu bangsa khobari. Kusida dimaksud biha ku itu jumlah khobariyah naon atsana'u muji alallahi ka Allah. Bimadmuniha ku anu dikandung ku itu jumlah min annahu tina sayaktosna Allah ta'ala mahaluhur Allah malikun eta anu ngamilik li jami'il hamdi kana sakabeh puji minal khalqi ti makhluk aw mustahikun atanapi sayaktosna Allah eta nu ngahak li ayyah madu kana yen muji itu al khalqu hu ka Allah. Wallahu sareng ari lapad Allah alamun eta hiji alam ngaran alal ma'budi atas hiji dat anu diibadahan dihakin kalawan hak. Sifatna Allah Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Ay maliki jami'il khalqi tegasna anu ngamilik kana sadaya makhluk minal insi nyatana manusia wal jinni sareng jin wal malaikati sareng malaikat wad dawabi sareng pirang-pirang anu kumaraya wa ghairihim sareng salianti itu anu dicarioskeun kabeh wa kulun sareng ari saban-saban sahiji minha tina itu khalqun yutlaku eta diitlakeun alaihi kana kulun naon alamun alam yuqalu dicarioskeun naon alamul insi alam manusia wa alamul jinni jeung alam jin ila ghairi dzalika dugi ka salianti itu alamul insi wa alamul jinni wa ulaba sareng ngalindih itu alam fi jam'ihi dina dijamakeunana alam bil ya'i kalawan make ya wan nuni sareng make nun ulil ilmi ka makhluk anu ngabogaan ilmu go ala ghairihim
atas salianti itu ulil ilmi. Wahwa sareng ari itu goir minal alamati eta tetep ti sebagian ciri li annahu kana sayaktosna itu goir alamatun eta jadi ciri alamu jidihi kanu ngayakeunana itu goir nyatana Gusti Allah. Sifatna Allah ar-Rahmani zat anu maparina nikmat di dunia walatra kasadaya makhluk. Sifatna Allah ar-Rahimi dat anu maparina nikmat di akhirat ka mumin wungkul. Aidzir rahmati tegesna anu ngagaduhan rahmah. Wahya sareng ari itu rahmah iradatul khairi eta pamaksad sae li ahlihi pikeun ahlina itu khair. Sifatna Allah maliki yaumiddin anu ngarajaan dina dintenan agama. Ail jazai tegesna dintenan pembalasan. Wahwa sareng ari itu yaumiddin yaumul kiamati eta dintenan kiamah. Wahusso sareng ditangtoskeun itu yaumiddin bidzikri ku dicarioskeunana li annahu karna sayaktosna itu yaumiddin ya annahu karna sayaktosna kalakuan la malika eta teu aya raja zahiron anu dohir fihi dina itu yaumiddin li ahadin pikeun seseorang oge illallahu angin eta Allah ta'ala maha luhur Allah. Bidalili limanil mulkul yauma lillah kalawan dalil hadis limanil mulkul yauma lillah liman eta tetepikeun saha al mulku ari kerajaan al yauma dina dintenan ayeuna lillahi ari itu al mulku eta tetepikeun Allah. Waman sareng ari saha-saha jalma qara'a eta maca itu man maliki kana lapad maliki kalawan dipanjangkeun mimna. Famaknahu mangka ari maknana itu malik malikul amri eta anu ngamilik kana urusan kullihi tegesna sadayana al amru fi yaumil qiyamati dina dintenan kiamah. Huwa tegesna ari Allah mausufun eta anu disifatan bidzalika ku itu malikul am daiman barina anu langgeng kagofirid dambi sapertoskeun anu ngahampura kana dosa. Fasoha mangkasa nanukuuhu tumibana itu malik lima rifatin karena tos diuningakeun. Iyaka wungkul ka anjeun Gusti na'budu ibadah abdi sadaya wa iyaka sareng wungkul ka anjeun Gusti nasta'inu nyuhunkeun pitulung abdi sadaya. Aina khusu tegesna nangtoskeun abdi sadaya ka anjeun Gusti bil ibadati kana ibadah. Min tauhidin nyatana tauhid wa ghairihi sareng salianti tauhid. Wa natlubu sareng merdih abdi sadaya al maunata kana pertolongan alal ibadati kana ibadah wa ghairiha sareng salianti ibadah. Ihdi mugi nuduhkeun Gusti na ka abdi sadaya as-sirata kana jalan al mustaqima anu cepet lempeng. Ai arsid tegasna mugi ngabimbing Gusti na ka abdi sadaya ilaihi kana itu as-siratal mustaqim. Wa yubdalu sareng dijantenkeun badal minhu tina itu as-siratal mustaqim naon siratal ladzina la an'amta alaihim lapad siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina tegesna jalanna jalma-jalma an'amta parantos maparina nikmat anjeun Gusti alaihim ka itu alladzina bil hidayati ku dipasihan hidayah. Wa yubdalu sareng dijantenkeun badal minal ladzina tina lapad alladzina bisilatihi sarta silahna alladzina nyata an'amta alaihim. Naon ghairil maghdubi alaihim lapad ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi tegesna salianti jalma anu dibenduan saha alaihim itu al. Wahum sareng ari itu
al maghdubi alaihim al yahudu eta orang Yahudi waladdallina sareng salianti jalmi anu salasar sadaya wa ghairi dhalina tegesna salianti jalma nu salasar sadaya wahum sareng itu ad-dhallina an-nasara eta orang Nasrani wanuknatul badali sareng ari tujuan badal ifadatun eta mere paedah annal muhtadina kana sayatosna pirang-pirang jalma anu narima hidayah laisu eta sanes itu muhtadin yahudun eta orang Yahudi wala nasoro sareng sanes orang Nasrani wallahu sareng ari Allah a'lamu eta anu maha uninga Allah bisawabi kana anu leres wa ilaihi sareng wungkul ka Allah al marji'u ari tempat kembali wal ma'abu tegesna tempat kembali wa shalla sareng muga maparinan rahmat saha Allahu Allah ala sayyidina kadunungan urang sadaya Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sareng ka kulawargina Kangjeng Nabi wa sahbihi sareng ka sahabatna Kangjeng Nabi wa sallama sareng muga maparinan salam Allah ka Nabi tasliman kalawan salam katsiron anu seueur daiman tur anu langgeng abadan dina salamina wa hasbuna sareng ari anu nyekapkeun ka abdi sadaya Allahu eta Allah wa nikma sareng kacidasaena saal wakilu anu ngawakilan wala haula sareng teu aya daya wala quwata sareng teu aya kakuatan illa billahi anginku pitulung Allah al aliyyi anu maha luhur Allah al azimi anu maha agung Allah